tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan. Sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda, aya sakadar jadi motor, mobil, kereta api, kapal udara. Daya tempuna nu berbeda, kekuatan nu berbeda. Manusia ge sarua boga kekuatan mentalna. Rasul dijadikan ku Gusti Allah mental bajak tanpa pamrih, pantang mundur. Sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhan Rasul. Kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab nu kadeu teh Allah. Mental ketilu wali Allah Subhanahu wa taala. Mali sarua bae sebab anu di dalam. Lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama. Lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ka agama. Lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ka agama. Kiai mah anu di dalam Allah. Dek boga jabatan sia, dek sugi-sugi sia, jabatan-jabatan sia. Waktu ka Allah aing nuduhkeun ku sia. Aing sia aya sia. Lamun kiai wilah-wilah, aya bupati gagilak. Kiai nini tamangos kituna. Tamangos gitu mah yang dibere segala rupa, yang di alem-alem. Kayak diondang ke pendopo mending mun gede. Sabaraha raput. Khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, ngobrol petani. Kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang. Kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi. Kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ka Allah. Ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik. Khudil afwa, teangan ku anjeun Muhammad, cokot ku anjeun Muhammad, jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa, pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeun masyaallah karim, urang sebagai pengikut Kangjeng nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng uswatun hasanah. Urang dula deuleuh heula. Khudil afwa, jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari, ngababarikeun kana hal-hal urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah, urusan akhirat. Masya Allah. Berakhlak anu bagus, akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir, lantarannya nama musyrik, lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab. Sing gede hampura, sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab. Wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus. Parentahkeun berarti ieu mah urusan agama. Parentahkeun dengan cara akhlakul karimah, rahmatan lil alamin. Sok parentahkeun lalaunan. Ketika urusan dunia na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf, urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan. Tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih, tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana anjeun dakwah Muhammad dek ngasupkeun ma'ruf tentang akidah. Ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nang tangan ka anjeun, jangan menghadang
dengan kekuatan dunianya anak ditembongkeun, jabatan jana ditembongkeun, kekayaan jana ditembongkeun. Muhammad, apapun yang terjadi, wari berangkat anjeun, tumbas kekuatan jana. Lain berarti ulah perang, khuzil afwa wa'mur bil urfi, ketika kudu perang-perang. Ketika kudu demo ya demo, masalah. Masalah. Lamun memang iya hak, lamun lain hak, ulah wa'mur bil urfi. Dengan cara lemah lembut, lain berarti ulah perang. Kanjeng Nabi perang. Ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Ngasupkeun akhlakul karimah Kanjeng Nabi, syariat-syariat. Dengan cara lemah lembut. Ketikanya na urusanan dunia hampura. Ketika urusan masalah-masalah budaya lalaunan, ekonomi lalaunan, lah terus dengan akhlakul karimah. Ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali, nantangan, menghina, hudang wa'mur bil urfi, hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi. Agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu? Engkau bupati agamamu Islam, mana girohmu? Engkau gubernur agamamu Islam, mana girohmu? Engkau abri engkau Islam, mana girohmu? Engkau polisi agama Islam, mana girohmu? Engkau kiai, mana girohmu? Engkau santri, engkau pedagang, engkau bangsa Indonesia, mana girohmu? Ketika agama dihina, nyawa taruhanana, wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti. Selamanya nanti mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara. Tapi ketika nyana geus menghina, ngayakeun perlawanan, wa'mur bil urfi, bangun. Ulah cicingan atuh. Lain target untuk menang. Al-qital sijal, menang, perang, kalah, menang. Tidak diukuran, tapi perjuangan orang datang ke mana? Ide salamatkan diri orang. Ja isuk bakal paeh, teperang geja bakal paeh bae, tegeri geja bakal paeh bae. Atau ai kitu mah giroh urang kaluarkeun. Polisi mana girohna nu beragama Islam? Abri mana girohna nu beragama Islam? PNS bupati mana anu kaluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan? Berarti pembohong, bupati pembohong, gubernur pembohong, saruanya anak sekomplotan penistaan. Udah atuh mantak naon, bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur, supaya Indonesia adil, supaya Indonesia karasa ku urang negara urang, supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi, dilempangkeun negara ku pemerintah, diolah ku DPR, nyanakan urusan urang sebagai rakyat. Jauh rakyat mah deuk mah barentahan saha nyana. Rakyat mah mantak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Deh. Kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum. Abeh ngeunaheun ka hareup. Ieu wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibandingi, ulah terlalu ku anjeun diladenan.
urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan wa a'rid 'anil jahilin ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul wa'mur bil urfi tanamkan tauhid tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta wa a'rid 'anil jahil kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dawa sesuai jeung akhlakul karimah kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudil afatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikeun ma'ruf kalimatun thayyibah tidak disampaikan syariat-syariat tidak disampaikan berbagai keadaan menuju ridho Allah tidak disampaikan ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ieu Gusti kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapiraja lemah nu bodoh sebab nu bodoh mah teu mendasar jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahueun lalakon nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha ieu lah wa imma yuz'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah lamun mah aya nu ngagoda Kanjeng Muhammad setan ngagoda ka anjeun khusus jang Kanjeng Nabi umumna jang urang sebagai penerus dakwah titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang urang keur boga pondok pesantren dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat urang sebagai orator dibere kemampuan urang undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah umat-umat di jalan Allah ternyata teu bisa make akhlakul karimah aya setan numpak kuda Kiai, ai cicing bae mah di pondok yang ngajar angel kaboga mobil. Kuari aya proyek Kiai, kan dek pilgub ayeuna ye. Ieu mah kieu we Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup. Ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah. Go istighosah. Lumayan we Kiai, lumayan. Ulah loba nu dideulea ai karena Allah mah tah urusanna urang ieu. Geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah. Nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah aya 10 juta mah aya mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan jurig datang kumaha wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konsepna pas ta'id billah minta perlindungan ka Allah mun aya nu
datang kos kitu kur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masyaallah leutik teuing 10. Alhamdulillah. Hayang sabaraha tuh Kiai. Ya namun sekali bangsa 25 mah. Jadi 4 kali kan cepet. Nah, kan mantap. Aduh tawar. Lagi satu, tanda tangan tuh Kiai. Boleh guys. Lain auzubillah eureut, maju goblok sama Kiai. Nah iyalah, lamun datang jurig setan, ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang. Dina urang keur mungpung dakwah teh. Lain buah-buah datang setan lain. Puas. Biasa setan datang bentukna mungkin kiai, mungkin lurah, mungkin camat. Bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan. Tangkal caringin meleg-meleg. Atawa tanduk PDI meleg-meleg. Atawa Ka'bah jurig keluar ti tangkal caringin. Bentukna make udang-udang. Jeruk betuk tuh. Juri keluar ti tanduk PDI. Bentukna mungkin bae PNS. Juri keluar ti Ka'bah. Bentukna mungkin bae sorbana ngapai kahana. Juri ki modali. Yang orang latu-latu jangan orang kene ya. Terus masih kene ya. Ulah sok nurutan batu. Ya orang memanfaatkan bae melanan. Ya yang orang keneh kan orang Islah gampang aya insyaallah. Di mana emang acaranya di mana? Sabara. Itu ente ku ente rekrut bae Ki Nurjaya. Kemudian Kiai Supendi. Terus insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang-uang eta aya uang perekrutan. Boleh oge sih. Datang juri wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idillah kuduna lain ngayukeun. Ieu urang teu kuat ye, teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah. Lamun tadi Allah ngajelaskeun bahwa Allah teh nu ngurus kana sakabeh urusan-urusan jelema anu saleh. Wa huwa yatawallas sholihin. Ngurusan mukminin, ngurusan muslimin Allah. Patung-patung arca-arca nu dipangerankeun ku para kafirin Nasrani Yahudi jeung berbagai kafirin adalah bohong belaka. Ditangtangan ku Kangjeng Nabi supaya eta patung-patung nu dianggap pangeran Uzza Lata Manat jeung pangeran-pangeran nu sejed coba supaya mere penganiayaan ka kaula cek Kangjeng Nabi. Ternyata moal bisa komo lamun dititah nuduhkeun. Sebab sapira batu teu boga denge, teu boga deuleu, teu boga gurak-gerak. Batu atuh. Boro-boro jang batur dirina ge diteundeun di WC ge moal kukumaha. Pangeran nyana tenden ku urang di WC guyur ku cai tai sugan nyana hei ampun aing mah pangeran moal gitu-gitu aja dibelem kumaha kumaha pangeran kos kitu. Jadi berarti layan fahuwa la yadur la yasma'u sanajan kadeuleu namun cilak deuleu padahal wahum la sirun tene arti. Tapi kulantaran hidayah manu Allah kajen teuing kukumaha ge hak peto Allah
boro urang masyarakat manusia biasa keur diangkat jadi solihin eta jawali cacak-cacak kangjing seorang utusan Allah geus kajelaskeun innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Gusti Allah orang hidayah mata manu Allah urang kuari ieu bisa nyaho pangeran teh Allah bisa nyaho rasul Allah teh kangjeng nabi bisa nyaho kitab Allah teh Al-Qur'anul Karim kemudian orang bisa ngalaksanakeun eta hakikat nama hidayah ti Allah orang bisa diuk simpul kuari di majelis taklim di dieu keur dicas supaya hudang iman urang teh sebab iman teh al imanu yazid wa yanqus kadang tambah kadang kurang supaya iman urang mantep nambahan dicas urang ngaji sia awak cicing sia di handapeun tangka lamon ya dicas ya ku aing bari lurak lirik casana error. Ya Allah hanya Allah nu boga hidayah Gusti Allah ngadak sing hade hidayah urang geus bener inna dina indallahil Islam bahwa agama nu bener Islam pertahankeun supaya kabawa ka jero alam barzakh husnul khotimah sing hade loba jelema anu talar Quran tapi dicabut ku Gusti Allah Qur'ana hidayahna dicabut naudzubillah min dzalik dak sing hade pertahankeun ayo urang jadidu imanakum bila ilaha illallah seringan maca la ilaha perbaharui iman ayo terus moal kebel urang hirup teh akan bakal kaditu kalembur urang mu asli imang umbah moal kebel ju balik ka ditu tambah rahasia Allah ku tsunami ku sene puting beliun nuraga tabrakan gering anu sehat urusan Allah teman nu penting iman ka bawah nyangakeun sadaya-daya aya nu geus dipersiapkeun kuburan di dieu ya aku lama kuburanna di dieu deket abah kula geura siapkeun tanya sing ke umur di dieu geus disiapkeun di dinya kamari berangkat ke tanah suci paeh di Mekah kuburan nganggur tah kuburan sanajan aya ganti nama atuh ulah ese-ese neangan aja eta bae aduh masya Allah karim nah kulantaran memang Allah anu ngurus maka Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh rahmatan lil alamin lain ditanyain peperangan lain titah kesulitan lain ditanyain kenakalan tetapi rahmatan lil alamin dakwah teh supaya sukses Kangjeng Nabi menghadapi kafirin anu Yahudi menghadapi kafirin anu Nasrani menghadapi kafirin di urang anu Hindu nu Buddha nu Protestan dan lain-lain sebagainya menghadapi jawara supaya ia benar-benar ngekarasa rahmat teh kumaha metodenya deui iwati kudu berakhlakul karimah kudu boga akhlak karimah badak dijadikan moto di Tangerang mah weh Tangerang kota motona akhlakul karimah ieu menang nyokot di dieu nya bener nyaon teh ge nya akhlak karimah nu jelas we ieu tah ieu akhlakul karimah ya Allah tuh kan dengan dakwah berakhlakul karimah Fudel bin Iyad anu tata dina jawara geledegan pembunuh luar biasa garong jadi kutubul aulia dengan akhlakul karimah ari eta garong-garong anu ngagarong ku Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz jadi wali ari eta diurang
anu ngaran salah sahiji wali songo teta tepan garong saha Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia. Ayo urang mah ku hari kiai malah jadi garong. Dibalik. Ya Allah, ya Rabbi. Ulah balik ka dia tuh sia. Biasa bae sih. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Dibalik-balik ku Gusti Allah. Aya kita mah nu nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledengan. Masya Allah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Kurang kumaha. Masya Allah karim. Mantap. Ulawa kaletik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kebangga aku sebab jadi kiai buat yang dicabut ke kiai anak jadi penghuni neraka jahanam. Jina uzubillah min dzalik sing hade Kurang kumaha kibar siso, kurang kumaha kibalan bin Ba'uro. Hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majlis tak, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga. Pun tayangan Allah. Terapkan akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil konsep rahmatan lil alamin. Ye ayatna konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin. Ye ayatna nu ku urang ku haridek dibaca. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaos cak Kangjeng Maha Gaya Jibril hari naon maksudna ayat ieu. Cik malaikat Jibril la adri kuring mangan sakadar nyampekeun teh apa. Coba-coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi. Tunggu hatta as'ala rabbi. Ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah ka pangeran. Berangkat malaikat Jibril set. Padahaba faraja. Tekebal datang. Kumaha? Saenggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng ya Muhammad Rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu 'amman zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. 2 anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. 3 nomor ka 3 anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun. Batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masya Allah. Pait amat eta sih. Tu pait mah moal ka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong. Kaki Fudoli keke heula. Keheula ieu mah berat jasa.
jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun pan hese jelema anu telok bere ka urang bahkan manehanan api lain ka urang bere jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun ngiduan leuh hampura coba da kumaha pait jasa tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah pandangan Masya Allah cek Kangjeng Nabi kaifa yarbil ghadab kumaha ieu lamun aya bendu-bendu engke kumaha engke aya tumpangan-tumpangan turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah Masya Allah Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin konsepna hiji khudil afwa cokot ku maneh pangampuran lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa lantaran khudil afwa khud mah cokot al afwa pangampura ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap cokot ta gelas cokot ta motor cokot ta duit teu kudu dititah cokot ngaranna khudil afwa ai afwa mah maknawi pangampura teu bisa dicokot nu mantap lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang kurang parabotna bisa salah geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin mahsus berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna tuh asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik majaz kan aya majaz bil isti'arah aya majaz mursal aya majaz bil kinayah tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeun apakah musyabah apa musyabah bih lamun musyabah bih nu diayakeunana eta isti'arah lamun musyabah berarti kinayah ieu mah aya afwa disarupakeun kana amrin mahsus berarti ieu majaz bil kinayah tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura teu nerop ja pangampura mah teu bisa dicekel emang pangampura bisa dicekel jah henteu maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan ai santri mah henteu santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh di luar kepala datang ka poho deui can sakumaha tah sakitu mah encan sakumaha tah mah lah kos kitu yadzkiral musabbah wa hudifal musabbah bih ditutur musabahna afu dipican musabah baina warumisa ilahi bisyai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili istiratil makniyah bis isti'arah bil kinayah atuku arima urang ganti bae ulah afana anu dijadikeun majaz teh atuh khudna bae ku arima atuh khudna bae anu nerop kana lapad afwa ulah khud di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan ku utlub hege khud di mana utlub berjalan bila fiil ibana irdo mangga bae hidayah jalan na loba jasa berarti berjalan dina fiil geus lamun isti'arah berjalan dina fiil majaz berjalan dina fiil majaz garana majaz isti'arah wa in jarat fi fiilin aw fi harfi geus ka ditu na babari jasa tah bae patabiatan tapi geus isti'arah tah bae berarti khudna kurang anu dimodif bimana utlub Masya Allah karim
kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyahna hud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu naon masdarna akhadha yakhudhu tuh dasar aing mengaji jeung nu bodoh hese lah goyang aing tak mau bodoh aing yang akhadha cokot kurang masdarna tak etakan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir sehingga jadilah tafsir teh tafsir Fakhrul Razi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang mah tinggal maca salah ngahartikeun sing hade jadilah penistaan sabarangan tafsir mah kalamullah wallahu alam bimuradi tapi aya rumus-rumus tek dikamanakeun kok bisa kos kitu ti kiai atuh berarti kan eta di tafsiran kurang je sambarangan sia teu meunang tafsiran ku otak sorangan ai eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleu hadisna kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis geus dilempeng-lempeng geura ku hadis teu meunang ku otak sorangan man pasarul Qur'an biroi fal yatabawa maq'adahu minan nar jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka geus ulah hese-hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi lain abri kiai nu ngartikeun Quran ku otakna sorangan eta penghuni neraka usapan ku urang penghuni jahanam nih aya rumus-rumus ngartikeun ucapan Kangjeng Nabi kudu nyaho ieu teh lapad umum kalimah umum apa kalimah khos lapad khos bah tuh diteropong apa nasih apa mansuh hayu urang geus aya parabot da aya alatna nah urang mah geus meunang batur ngayak-ngayak geus meunang batur ngabeberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos kitu teh hese kakara khudil afa doang ya aduh pabelit eta ngartikeunana pabelit geus bisa kieu bisa kitu bisa ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebal amat sagara 10 tahun 15 tahun naon bae mah dah oplo da budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh tah caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mantak lamun di pejemon euy kanyaon ku batur tas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho meta-metakeun kalimat nyambung-nyambungkeun bisa ngajurumiahan ngaalfian ngajohar maknunan teu kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan oh ieu teh horenganan berbentuk qodiyah kuliah oh ieu teh qodiyah juz'iyah oh ieu teh horenganan adat surna kuli oh adat surna juz'i oh ieu teh horenganan gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya karak meta encan bisa kene teh ge dipertanggungjawabkeun ngajilah urang usul fikih abeh jelas ngajilah urang teh qaidul fikih ga asbawan lazoir jang neropong ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna urang dek mulaian ku ari geus cukup Imam Syafi'i cukup Imam Maliki cukup Imam Hambali Imam Hanafi eta bae tinggal dituturkeun etalah mazahibul arba'ah ieu mudawwan selain daripada eta goer mudawwan ulah hese-hese
tinggal tuturkeun we eta. Oh iya sia mazhabna Syafi'i. Iya benar. Sia Kula mah lain Syafi'i cenah. Saha Hanafi mana? Tatangga kula. bodem sia ku aing. Teu beres. Nah lamun anti mazhab sing hade. Mana sing hade teh? Syiah geus teu bermadhab. Wahabi teu bermadhab. Kumaha? Sing hade doang lantaran kumaha nuturkeunana atuh teu bermadhab mah. Cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an. Ka dieu sia mampun teu. Hayu coba ku sia mimiti macana heula. Ieu teh qiraat saha? Kudunya heula. Qiraat teh termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar? Ayo lamun qiraat teh qiraat sabah ieu teh saha ti mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya 3 sleut teh ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kula masuk inget ka urang kulon bae urang kulon ngakos gitu goblok dia ku aing nyaho sia ku aing kada sambarangan bae sia lamun gelut jeung urang kulon bakal kanyahoan urang mana urang kulon kan beda aya Serang aya Pandeglang gitu kan aya Menes kan beda-beda aya Banten Lama nah ieu kanyahoan gelut lamun gelut ka karak kanyahoan can gelut can kanyahoan mun geus gelut karak kanyahoan gelut cak impak orang utahnya begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping kanyahoan guys kanyahoan guys ya guys jelas guys gadit sia gelut deui urang gelut gua apa utahnya ngaluarkeun nu sok di sawah teh naon ngaranna genjer jelas guys jelas urang mana tah kayawan tuh lamun geus kayawan tah karak oh iya tuh ieu mah ngaluarkeun pete ieu mah ngaluarkeun genjer ieu mah ngaluarkeun emping ieu kanyahoan eta karakter asli eta lamun keluar blok karung goni ya guys jelas duduk permasalahan khuzil afwa wa murbil wa ribanil jahilin Muhammad khuzil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin yang kemudahan tina karakter jeung akhlak manusia walatab anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia dek ngasupkeun urusan akhirat sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu gugat urusan wajib haram makruh sunah kalipuran ku akhlak urusanana patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya tersebut ngalangan tentang agama lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna urang bisa ngomong rada heureuh teh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing cuma ditolol
Atau pagahan mah pagahan bae ulah digoblok-goblok. Ngagoblok-goblok anak aing sarua aja ngagoblok-goblok aing. Gelut saja aing. Tungtung lah lain ngaji pan. Gelut. Iya. Suatak ge khudil afwa. Tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan. Sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda, aya sakadar jadi motor, mobil, kereta api, kapal udara. Daya tempuna nu berbeda, kekuatan nu berbeda. Manusia ge sarua boga kekuatan mentalna. Rasul dijadikan ku Gusti Allah mentalna mental bajak, tanpa pamrih, pantang mundur. Sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhan Rasul. Kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab muka teh Allah. Mental ketilu wali Allah subhanahu wa ta'ala malih sarua bae sebab anu di dalam lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama, lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ta agama, lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ta agama. Kiai mah anu di dalam Allah dek boga jabatan sia, dek sugi-sugi sia, jabatan-jabatan sia, waktu ka Allah aing dudukeun ku sia. Ku aing sia aya sia. Lamun kiai wilah-wilah, wah aya bupati gagilak. Kiai nini tamakos kitu. Kiai nini tamakos kitu mah yang dibere segala rupa, hayang di alem-alem. Ke diondang ke pendopo mending mun gede. Sabaraha karapun. Khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, ngobrol petani. Kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang. Kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi. Kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah. Ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik. Khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad, cokot ku anjeun Muhammad, jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeung Masya Allah karim, urang sebagai pengikut Kanjeung nuturkeun Kanjeung sebab Kanjeung uswatun hasanah. Urang dula deuleuh heula sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur ya teh urang teh ngobrol teh. Ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya. Ieu mah urang sing harara de nyaninya. Ya urang bakal pararaehnya. Atuh komo nini mah meureun teu heula nya. Kiai. Atuh ni lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarito jasa deuk nini teu heula mangga. Deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah. Cak nini aing deui bae burung nu teu heula. Mata kula mambung diondang ke keronjombung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun ge bahasana kumaha ka Jawa ana maling masa bahasa kos kitu kan teu bisa ya bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing ai peuting sok ngadengekeun santri aing masak. Santri orang Jawa pan di dia loba tah sok didengekeun ku lagi sok seri sorangan ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi we surama ora gawang iki we gawa iya manya kendi ora ono uisa tetep bae ge ya orang seri we gadengekeun cak nyana mah aing tilok ngintip meureun santri penting teh aya cak aing santri aing kos kieu amat ieu bahasana aduh judah harna geus sama age aja sih widih tuh
gua kehabisan. Kehabisan. Kan tekan. Embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa. Teu bisa aya ge bisa bahasa sepatan. Atuh bahasa sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah. Atuh teu bagus je, lu gua cariin gok di sini. Masa Melayu aya gokan. Tak embung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta, Gondrong, Ciledug teh lain mah teh lah. Teh mah Sundana ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan. Sunda urang mah asal seubeuhnya gitu. Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang. Nganggang jajeg kula mah Sunda Cianjur mah. Teu ngeunaheun teh teu ngeunaheun, lemes si lemes teu ngeunaheun. Geus maning urang, "Hei, ka mana sia?" Jaga dia, "Hei, aing ngirim atuh." Asana seubeuh teh ka urang seubeuh. Lamun pakai bahasa Cianjur, Sukabumi lah nganggang. Teu ngeunaheun asana. Bade ka mana? Oh, bade ka dieu sareng saha? Ditinggal lari dalira wae. Ieu beuki tungkul, ieu beuki tungkul, ieu beuki tungkul. Sarujud bisa asana. Urang geus ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa. Hei, sia mah dahar sorangan bae. Eta lamun kadenge ku urang Bandung, ku urang Cianjur pajar nyarekan lain. Eta teh lemes sakitu teh. Lain. Atuh geus akhirnya urang ge sakieu teh dibandingkeun jeung kulon ge kulon, pandai gelang ngeunaheun Tangerang. Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna. Tangerang mah asa agak-agagan. Asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan. Disebut lemes lain Pandeglang mah. Serang Pandeglang lemes jalain, jalan lemes mah urang sok ngadenge. Cianjur, Bandung. Disebut kasar jalain, di sok aya sumuhunan. Tan Tangerang mah sumuhun, heueuh. Sia sorangan bae, heueuh sakitu. Kunaon teh jejeug babaturan lah teu kaburuan meureun. Ngeunaheun urang teh jadi mantep teh perasaan teh. Cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam kunyana. Atuh deuk di alam teh aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh. Sia mah ngalem. Urang ngadenge orang Bandung mah puyeng aing mah ja. Mulih di mana? Wangsul di ditu. Mending merengkan puyeng aing. Ya Allah. Ulah we, kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya. Bahaya. Pensun sakira teh. Nuju ngauah-uih rengginang. Nuju ngauah-uih dinten rangginang. Atuh lain dilemasan mah kos itu mah ngabulak-balik bae. Nya ngauah-uih. Poe rangginang teu meunang dinten rangginang. Masya Allah. Aduh, temenang aja di tempat temenang di lemesan. Kula lagi suka yang seri. Pada kemana ya? Bantai pada kali itu cina ngajak siapa aja kemana? Pondok Ageng. Ya, lain Pondok Ageng, Pondok Gede. Temenang dirobat tau Pondok Gede atau ngaran jing. Mana Pondok Ageng? Itu beres. Enggak sebentar lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung. Enggak sebanding Sunda urang mah ngeunaheun. Sakitu ayana geus beres. Sebeuh perasaan. Urang mah bobogohan ge, sia bogog aing, bogog ka sia. Aing geus salaman, sep beres. Pada eta manusia lalaunan, emang neng cinta lah. Kesel. Ya, khudil afwa. Jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah, urusan akhirat. Masya Allah. Berakhlak
anu bagus, akhlak-akhlak manusia anu goreng, lantarannya nama kafir, lantarannya nama musyrik, lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab. Sing gede hampura, sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab. Wa'mur bil 'urf jeung marentah anjeun Muhammad kana uruf kana bagus sok parentahkeun berarti mah urusan agama, parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin, sok parentahkeun lalaunan. Ketika urusan dunia nah ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf, urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan. Tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih, tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana anjeun dakwah Muhammad dek ngasupkeun ma'ruf tentang akidah, ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nangtangan ka anjeun nyana menghadang dengan kekuatan dunia nyana ditembongkeun, jabatan nyana ditembongkeun, kekayaan nyana ditembongkeun. Muhammad apapun yang terjadi wari berangkat anjeun tumbas kekuatannya. Lain berarti ulah perang, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi teh ketika kudu perang-perang. Ketika kudu demo ya demo, masalah. Masalah. Lamun memang ieu hak. Lamun lain hak ulah wa'mur bil 'urfi. Dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang. Kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah, ngasupkeun akhlakul karimah Kanjeng Nabi, syariat dengan cara lemah lembut. Ketika nyana urusanan dunia hampura, ketika urusanana urusan masalah-masalah budaya lalaunan, ekonomi lalaunan, lah terus dengan akhlakul karimah. Ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nangtangan menghina hudang wa'mur bil 'urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja ge widi we agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu? Engkau bupati, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau gubernur, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau abri, engkau Islam, mana girohmu? Engkau polisi, agama Islam, mana girohmu? Engkau kiai, mana girohmu? Engkau santri, engkau pedagang, engkau bangsa Indonesia, mana girohmu? Ketika agama dihina, nyawa taruhanana wa'mur bil 'urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti. Selamanya nanti mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa aya huru-hara. Tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan, wa'mur bil 'urfi, bangun ulah cicingan atuh. Lain target untuk menang. Al-qital sijal, menang, perang, kalah, menang. Tidak diukuran, tapi perjuangan orang datang ke mana? Eta ide salamatkeun diri orang. Ja isuk bakal paeh, teu perang ge bakal paeh bae, teu geri ge bakal paeh bae. Atuh ai kitu mah giroh urang kaluarkeun. Polisi mana girohna nu beragama Islam? Abri mana girohna nu beragama Islam? PNS bupati mana anu kaluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan? Berarti pembohong, bupati pembohong, gubernur pembohong, saruanya anak sekomplotan penistaan. Udah atuh mantap naon bangun kurang Indonesia
supaya Indonesia ieu makmur, supaya Indonesia adil, supaya Indonesia karasa ku urang negara urang, supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi, dilempangkeun negara ku pemerintah, diolah ku DPR, nyanakan urusan urang sebagai rakyat. Jauh rakyat mah dek mah pemerintahan sahanyana. Rakyat mah mantak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Deh. Kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum. Abeh ngeunaheun ka hareup. Ieu wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibandingi, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan. Wa a'rid 'anil jahilin, ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul, wa'mur bil urfi, tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid 'anil jahil. Kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah, kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudil afati tah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru, aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikan ma'ruf, kalimatun thayyibah tidak disampaikan, syariat-syariat tidak disampaikan, berbagai kehadiran menuju ridho Allah tidak disampaikan, ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh, sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teu nyahoeun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan, tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha? Ieulah wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Lamun mah aya nu ngagoda kanjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun, khusus jang Kangjeng Nabi, umumna jang urang sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren, dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator dibere kemampuan urang, undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah, umat-umat di jalan Allah. Ternyata teu bisa make akhlakul karimah, aya setan numpak kuda.
Kiai ai cicing bae mah di pondok yang ngajar angel kaboga mobil. Kuari aya proyek Kiai kan dek pilgub ayeuna ye. Ieu mah kieu we Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup. Ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah. Go istighosah. Wayana we Kiai lumayan. Ulah loba nu dideuleuai karena Allah mah tah urusanna urang ieu. Geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah. Nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya. Mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan. Jurig datang. Kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konsepna fasta'id billah minta perlindungan ka Allah mun aya nu datang kos kitu kudu a'udzubillahi minasyaitonir rajim masyaallah leutik teuing 10 a'udzubillah ayang sabar atuh kiai ya namun sekali bangsa 25 mah dia 4 kali kan cepet nah kan mantap aduh tawar lagi satu tanda tangan atuh kiai boleh guys lain auzubillah eureut maju goblok sama kiai nah iyalah lamun datang jurig setan ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang dina urang keur mungprung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain puas biasa setan datang bentukna mungkin kiai mungkin lurah mungkin camat bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan tangkal caringin meleg-meleg atawa tanduk PDI meleg-meleg atawa Ka'bah jurig keluar di tangkal caringin bentukna make udang-udang jeruk betuk tuh juri keluar ti tanduk PDI bentukna mungkin bae PNS juri keluar ti Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngapai kahana juri ki modali ya orang matulah tuh jangan orang kene terus masih kene ya ulah sok nurutan batu ya orang memanfaatkan bae mailanan ya jangan orang keneh kan orang Islah gampang aya insyaallah di mana emang acaranya di mana sabara itu ente ku ente rekrut bae Ki Nurjaya kemudian Kiai Supendi terus terrekrut insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang-uang eta aya uang perekrutan boleh oge sih datang juri wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun pastaibillah kuduna lain ngayukeun ieu urang teu kuat ye teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah ketika urang dakwah melalui akhlakul karimah nek nyampaikeun khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin datanglah juri pasti setan datang bentuknya mungkin kiai mungkin pejabat mungkin orang dekat babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan kak lah mangpang heulana jang ora kene ieu dah jang meuli motor cokot beh habak pamajikan urang eta teh jurig newo-newo jurig newo-newo eta pamajikan urang lain kala urang nyemal kebel hirup geus ulah dicokot kalah ulah aja orang itu can kalaparan amat kecuali gede kak pamajikan tolol neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang setan Muhammad ketika datang setan
anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah amma umirta bihi syaripun fastaidillah sok minta perlindungan ka Gusti Allah sebab eueuh deui nu bakal ngalindungi kecuali Allah innahu sami'un alim sanyana Gusti Allah anu maha ngarungu kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan maha uning kana pagawean-pagawean urang ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu kitu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teu Allah alimun maha uninga penta perlindungan ka Gusti Allah mudah-mudahan Gusti dibere kekuatan engke yadfa'u angka Allah nu bakal ngahadang kajeun kumaha perlindungan ka Gusti Allah naudzubillah dengan berbagai cara urang nolakna atuh kira-kira dakwah nu lain lillah aya muatan-muatan politik muatan-muatan ekonomi muatan-muatan budaya-budaya di luar Allah mantap naon urang minta perlindungan ka Gusti Allah engke ge yadfa'u Allah bakal melindungi sing ade sebab Allah teh sami'un alim mudah-mudahan negara urang dibere tentrem dibere tenang kiaina mudah-mudahan dibere kuat dibere beunta mata hatena kitu keneh tokoh-tokoh agamana tokoh masyarakatna kumna seluruh lapisan masyarakat Indonesia mudah-mudahan dibere beunta mata hatena mudah-mudahan urang dibere aman damai jeung tentrem bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.